mamang deh. Nyetan ngulung. Tehilap pamugi sholawat sinarang salam salamina mudah-mudahan tercurah kajunjunan orang Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kanggo keluarga sahabat sareng pamudah-mudahan orang sadaya jaga di yaumil akhirat dipasihan kenging syafaati anjeunna amin ya rabbal alamin. Jamaah panguasa nu dimuliakeun Allah. Alhamdulillah urang ayeuna tos nincak kaping 15 Muharram janten urang teh tos gentos tahun. Ai Muharram teh bulan kahijinya dihilal. Bulan kahiji dina tahun Hijriyah, tahun Islam. Taunna sabaraha ayeuna? 1444. Ari dina tahun Masehi mah nu kahiji teh bulan naon? Januari. Alhamdulillah. Can acak para wargi sadaya ku ayana urang ayeuna tos ngalengkah kana taun 1444 tangtosna urang sadaya umur urang teh nambihan sataun namung jatah umur urang ngirangan sataun ukituna hayu urang sareng-sareng khususna ieu teh ngemutan ngelingan ka pribados urang sasarengan muraqabatun nafsi urang sasarengan mengoreksi diri tahun-tahun anu kapengker anu tos kalakonan ku urang dugi ka sejauh mana amal ibadah urang tos di atas 60 teh asa kieu nya cek di atas 70 mohon cecema abdi tos di atas 60 tos kumaha teh luak liukna teh gitunya janten teu aya lepatna malih saena urang koreksi diri tapi salah nama ieu teh teu sanes kanggo nu tos sepuh bae sok sanaos murang kali oge nya murang kali oge sakedahna urang ngalenyepan koreksi diri tahun-tahun anu tos kalangkung khususna amal ibadah urang teh tos dugi ka mana nah tos cekap nah tos sae atana pikiran keneh manawi kitu margi seueur katerangan urang sadaya tos pada uninga gitunya tos pada uninga yen naon namina teh jalmi anu pupus nu tos aya di alam kubur teh saur Mang Iis oge seueurna teh seueur nu hancakannya Mang Haji ta urang ayeuna sok kajongjonan gitunya asa jongjon di alam dunia teh gitu sementawis anu tos marulih ke alam kubur eta teh numutkeun katerangan dina kitab-kitab teh seueur anu hanjakal nuhunkeun ka Gusti Allah teh hoyong widi ka alam dunia walaupun sesaat saur Mang Haji Ismah nuju dina arisan cenah hanjakalna anu maot nutos ka alam kubur teh aya 11 rupiah Mang Haji. Tapi ieu moal diwihan deui ku abdi bili panjang teh 11 rupiah diantawisna bae kunaon aranjeunna hanjakal tos aya di alam kubur teh diantawisna kahiji mereka itu pada waktu di alam dunia ini tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti ajakan kepada ajaran-ajaran yang baik. Jadi mereka itu walaupun
mereka itu diajak untuk beramal soleh, mereka itu tidak menghiraukan. Kedua, mereka itu mengapa merasa menyesal setelahnya di alam kubur? Mereka itu menyesal karena pada saat sekarang di alam dunia ini mereka tidak beramal soleh. Kemudian yang ketiga, mereka itu tidak bersodakoh. Jadi mereka itu ingin kembali lagi ke alam dunia ini pang-pang nama hoyong amal soleh dan ingin bersodakoh. Nah, mudah-mudahan untuk kita semua nanti jaga, nanti kita sudah masuk ke alam kubur, mudah-mudahan kita tidak merasa menyesal, terhanjakal. Nah, oleh karena itu mari kita dari sekarang da ieu teh gampilnya ari ngucapkeun ari maoskeun mah, tapi ari prung nama di amal dina amal teh seueur pisan halanganana, seueur pisan ganjalanana nyawa. Seueur pisan ganjalanana. Pada kata jug pabelit baiknya era teh tos adan oge pabelit. Ieu candi Pareuman Krancai itu ieu. Nah, bade sodako sok mikir deh 2 kali bade sodako teh keheula butuh keneh ieu, keheula jang budak, keheula butuh jang incu, jang naon. Ieu mah nu karaos ku pribados, mudah-mudahan insyaallah dan percanten ua-ua sareng sadayana mah teu nya ulah sami sareng abdi nya. Terus pribados maos dina kitab anu aya naon kaitan sareng alam gaib, anu aya kaitan sareng alam gaib, urang jongjon bae di alam dunya nya salaresna mah malakul maut teh sahanya ada hilang. Malakul maut teh sana mina teh malaikat pencabut nyawa teh sana mina teh. Alhamdulillah malaikat Israil sadinten sawengi teh dalam 24 jam teh ngalongokan urang teh 70 kali nya maji 70 kali dalam 1 hari 1 malam. Jadi kalau dirata-ratakan itu setiap 20 menit urang teh ku malakul maut teh dilongokan ku malaikat Israil teh dikorehan. Margi malakul maut mah malaikat Israil mah punya kaki 70.000 dan sayapnya 44.000. Nya panginten nu etinya ibarat tua eti mah eta beas dina nyirunya milihan serangna teh kitu. Dan jadi abdi teh ngalamun deui nya wailah ngalamun baheula urang nuju budak mimi sok meuyeum sawo meuyeum cau nya eta ku urang teh sok dijelikan beung dinten nya dikorehan kitu peuyeumna teh dipilihan kitu aya nu asak hiji dicanda punten sanes nyamikeun sareng malaikatnya. Jadi kitu baheula-heula we jeung wailah teteh nya cing oilah emut kanen teu eta sawona ti mana ngalaman aya kumaha atuh teh eta ti kebun eta padupa ngan biet mangga keset supuna ku pesol yang panaon teh cakal dua ting bidan teh meuyeum cau mimi kitu di koreha beung dinten teh didodoho nu asakna kitunya meuyeum sawo sami jeung wailah pang-pang mah teh sok paheula-heula bae keneh peuyeumman teh kitu. Urang mah nya wailah sadinten sakali neang teh nya. Asa geus reueus kitu tah. Sanesna nu asak dicanda ku mimi teh anu burukna oge padahal alit keneh teh dipiceun nya da hilang. Minangkana jalmi ieu nu maot teh sanes nu tos sepuh bae. Buah mah sanes nu asak bae di alat teh nya. Nu pentilna ge sok aya nu murag. Ya. Nah, jadi urang kali oge ulah kajongjonan teuing budak keneh nu maot mah kayak sepuh teu sami we kedah siap-siapnya kedah beramal soleh kedah seueur
sodako teh naon nolak balanya, sodako teh tiasa nolak bala. Terus ada nolak deui ka malaikat Israel anu tugasna nyambut nyawa tadi ngalongokan orang teh setiap 20 menit sekali. Jadi simpuring mah ginggiapeun sok sieun pas ngalongok dina 20 menit ngalongok urang nuju kumaha gitunya, henteu nuju ibadah, henteu nuju amal soleh itu. Dari 20 menit teh sakedapnya Pak. Sisi rambai ge teu cekap 20 menit. Jong-jona. Sigana teh salami sisi rambai ge wah sabarakali dilongkan urang teh. Astagfirullah. Nah, itu barangkali yang kaitannya dengan amal ibadah kita yang langsung dengan Allah atau yang disebut hablum minallah. Nah, selain hablum minallah, kita juga sudah seharusnya juga karena mengoreksi diri dalam hal bergaul kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita, yang di sekitar kita, baik itu dengan tetangga, dengan teman jauh ataupun dengan saudara-saudara kita. Komo urang mah geus sepuh kieu mah nyawa sok rada delitan nyawa. Mun aya tatangga anu nyarekan, aya tatangga anu kumaha kitu teh nya. Sok beda jeung baheula nya. Baheula mah sebetulnya mah tidak harus seperti itu kita teh ya, harus berusaha walaupun kita sudah usia sebegini. Udah maalus nanya teh, gua mah ditanggina, udah maalusnya tetap biasa. Nah, bergaul dengan manusia memang tidak seindah mimpi tentang serombongan orang yang pergi bersama-sama. Jadi bergaul dengan manusia itu tidak seperti mimpi ya. Mimpi mah mimpi yang indah gitu ya, pergi bersama-sama, makan bersama, saling tolong menolong, kasih mengasihi, dan cerita yang menyenangkan. Bergaul di antara sesama manusia memang bisa saja menyenangkan, akan tetapi tidak jarang menjengkelkan. Nah, itu sarua haji teh. Kadang-kadang memang tidak selalu apa yang kita kehendaki sama dengan apa yang dikehendaki orang lain. Urang mah hayang neteh kieu, tatangga mah benten ada nya. Umi, urang mah hayang neteh kieu, kamari oge nya ngabandungan lalakon kamari teh. Oh, geuning tatangga mah kitu hoyongna teh. Untungna ceuk Mang Haji Udin ge geus mending balik dahan deui cenah kitu. Demikian juga apa yang dikehendaki orang lain mungkin tidak sama dengan kehendak kita. Sering pula orang mengoreksi diri kita atau juga mencela, mengoreksi atau mencela dan mengungkit-ungkit kesalahan kita atau membuat kita jengkel dan marah. Nah, bagaimana sikap kita yang seharusnya menghadapi hal seperti ini? Hendaklah hamba Allah yang saleh dan mukhlis tidak menyesali diri atau menyalahkan orang lain. Hendaklah ia kembalikan segala-galanya kepada Allah, pemelihara alam semesta yang maha adil dan maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Mengembalikan semua masalah kita sebagai hamba kepada Allah ialah meminta pertolongannya agar terlepas dari mara bahaya yang datang dari manusia atau datang dari kita sendiri. Jadi sebaiknya kalau kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri itu, segera kita beristighfar dan mengembalikan semua masalah ini kepada Allah dan meminta pertolongan. Kadang-kadang
urang mau pami aya masalah teh sok kajalmi heula nya. Sok kajalmi heula mengeluh dan meminta tolong. Padahal sebaiknya ini kita langsung kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Dalam pergaulan memang diperlukan jiwa yang besar, namun tidak angkuh, tabah tetapi tidak menyalahkan, tegar tetapi tetap waspada. Mengoreksi diri sangat penting agar mengetahui kelemahan diri kita sendiri dan berusaha memperbaiki serta menambah kebaikan. Manusia kadang-kadang tidak mampu melihat dirinya sendiri. Ia lebih pandai melihat orang lain, sehingga aib yang ada di matanya sendiri tidak nampak olehnya. Banyak kesalahan yang dibuat oleh diri kita sendiri, akan tetapi karena tidak kita hiraukan, maka aib itu pun terabaikan. Jadi saya nama satu acan sarete urang tehnya hasibu qoblaan tuhasabu, menghisab diri di barang hudang enjing urang teh nyawa dipapai. Urang teh bisi nyerikeun tatangga, bisi ngageunggeureurkeun barudak, da eta teh sok gregeteun mun aya barudak nu lewat nu kumaha ge sok refleks kitu nya. Oma teh geus aya budak anu da komo ayeuna jalanan geus raos, tumpak motor siga di jalan gede, duh meuni hayang ngundang, meuni hayang ngabaledog eta teh nya. Tah kitu. Jeung aya nu ngaliwatan. Tah, mohon kitu nya, tapi mahanya jadi ieu teh. Nah, itu so di ai geus eksara gede emutan, ya Allah, ceng. Tadi teh kieu ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kok menanjakan. Hanya akal rentos mah. Nah, dengan kita mengoreksi diri bahwa kita itu merasa banyak kesalahan yang dibuat oleh diri kita sendiri, maka kita berusaha memperbaiki diri serta menghidupkan kembali perasaan dan sikap beragama dalam diri adalah obat yang sangat mujarab. Jadi untuk mengobatinya, untuk mengobati perasaan atau kesalahan diri, untuk memperbaiki diri kita itu dengan cara menghidupkan kembali perasaan dan sikap beragama. Perasaan dan sikap beragama. Jadi sikap kita itu mungkin ya harus dibeberes deui gitu. Oh, tadi teh urang teh enjing gitu teh berarti cek agama teh lepat dibeberes deui, barangkali begitu ya. Minimalnya merasa aja. Nah, minimalnya kita merasa menyesal kita sudah berbuat yang mungkin menyakitkan hati orang lain. Nah, berusaha memperbaiki diri ini termasuk atau bisa menjadi obat yang sangat mujarab dalam pergaulan. Nah, kemudian sesudah itu nanti akan disembuhkan sendiri sakit dan pedih itu dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri, kemudian umpamanya masih ada juga orang yang tidak sehati dengan kita, masih ada orang yang menyakitkan kita atau menjengkelkan kita, ya kita tinggal bertawakal kepada Allah kalau kitanya memang sudah berusaha. Dan orang lain juga tidak tahu apa yang kita inginkan, kita tidak tahu yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, seperti nah, setelah kita bertawakal kepada Allah, lalu dipulihkan dengan ridho menerima semua yang datang dari Allah. Nah, kalau bah ridho, nah,
Ya, dalam hal ridho ini, dalam menerima dengan ridhonya ini, kadang-kadang kita ridho nate tidak pada saat itu juga. Ya, kadang-kadang kayak tos iraha gitu nembe sadar, oh ya Allah atur nuhun tos digeingkeun gitunya abdi nampi. Tapi pada waktu itu kejadian nama orang teh kadang-kadang sok ya, gitu lah. Ya begitu ya. Suka mengeluh dulu atau bagaimana dulu gitu. Nah seperti ini yang pepatah yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Hilal pang mawaskeun deh. Surat Luqman ayat 17. Artinya ini saya ambil ujung ayatnya saja. Artinya yang ada kaitannya dengan materi ini. Hendaklah kalian bersabar atas apa yang telah menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat hebat. Nah, jadi kita dianjurkan oleh Allah itu dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak enak yang menimpa kita itu harus bersabar dan kita kembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan para hamba yang ahli ibadah tertekan oleh perbuatan orang yang zalim. Jadi Allah tidak akan membiarkan kalau kita ahli ibadah, orang zalim juga yang akan zalim kepada kita, Allah tidak akan membiarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin mengetahui betapa besar kesabaran dan ketabahan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak sengaja tidak zalim kepada kita dengan memberikan cobaan-cobaan itu, tapi Allah hanya ingin mengetahui sejauh mana, seberapa besar kesabaran dan ketabahan hambanya itu dalam menghadapi musibah. Apalagi suatu kesalahan atau kepedihan yang dialami termasuk perbuatan yang datang dari diri hamba itu sendiri. Contohnya naonnya, Pak? Banyaknya, Pak. Kesalahan yang datang dari dirinya sendiri. Kadang-kadang tidak dirasa, ya, yang kadang-kadang tidak terasa oleh kita, padahal itu sebenarnya salah gitu ya. Ya seperti tadi tupugah-pugu orang teh nyarekan nu ngaliwat gitunya. Nah, padahal mah wawu ge henteu gitunya. Padahal mah wawu ge henteu eta teh nu ngalangkung teh bet urang teh gregeteun. Emang dia itu tidak sempadannya seperti itu ya. Tapi ya gitu. Nah itu berarti kalau kita mau koreksi diri berarti itu teh ya, kesalahan kita. Nah, untung bae eta nu eta teh teu nyarekan deui ka urang teh nya, Pak. Teu nyambung. Semua yang diderita oleh manusia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala membenci hambanya, akan tetapi Allah ingin agar hamba-hambanya mengetahui kelemahan dirinya sendiri. Sadar diri, tahu kelemahan dirinya sendiri, dan juga mengakui keagungan serta kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengharapan kepada kita. Nah ini tercantum dalam
surat Al-Baqarah ayat 177. Sakali dia hilang. Al-Baqarah ayat 177. Ini saya ambil juga dari separuh terjemahannya yang ke ujungnya. Ini Allah memberikan pengharapan orang-orang yang sabar menghadapi kesempitan, kesedihan, dan pada waktu perang, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Saya ulangi, orang-orang yang sabar menghadapi kesempitan, kesedihan, dan pada waktu perang, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin dipandang iman kita sudah benar dan kita termasuk orang yang bertakwa, maka kita harus bersabar dalam menghadapi baik kesempitan, kesedihan, kejengkelan, dan segala hal-hal yang tidak menyenangkan kepada hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan hidup dan kelengkapan yang dibutuhkan oleh manusia, ingin agar hamba-hambanya yang saleh tertempa jiwanya, sehingga imannya tidak luntur berhadapan dengan masalah dunia yang menyulitkan mereka. Alhamdulillah orang di pasian sampurnanya dina awak eta ningalnya nu teu aya tanganan, teu aya sampeanan karunya, tapi dia jejeg sabar ibadah tidak urang biasa ibadah dari urang anu di pasihan sampurna kieu masih di pasihan cobaan, kesempitan, kesedihan, kadang-kadang kita sudah keluh kesah. Kita biar juga manu eta tah nu ngadoa. Kan urang sekadang di dieu bae kudu kitu nya ngadoa. Eta nu buntung pieu ngadoa teh urang urang ramo aya 10 nya. Kadang-kadang kieu ngadoa teh teu aya ramon. Kadang-kadang mani males ngangkat tangan oge. Eta buntung pieu jadi sepatu karena buntung kumaha. Allah memang sengaja mendatangkan gangguan untukmu dari manusia agar kamu tidak merasa tentram karena gangguan itu. Jadi ngahaja urang teh nya di pasihan gangguan supaya urang teh teu jongjon teuing, teu merasa tentram dengan adanya gangguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghendaki agar kamu gelisah dengan gangguan itu. Nah, tetapi dengan kegelisahan itu yang melalui gangguan itu,
agar kamu selalu ingat kepada Allah di samping kita. Jadi dina gelisah nate tetap orang kedah emut ka Allah. Nu masihan kegelisahan, nu masihan ujian teh Gusti Allah. Kembali lagi tadi kita harus bersabar, harus bertawakal. Kalau kita bersabar menerimanya, kita berarti termasuk orang yang imannya benar dan orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Manawi eta nu tiasa didulikeun. Oke lah nu langkung ina mah kumaha Haji Is, mangga Mang Haji Is. Mohoskeun mumpun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe cekap sana. Pilih nu naroskeun mangga. Mangga dia naraskan. Kumaha Iya, eta? ternyata amun tadi udah segitu banyaknya kurang teh apa mengakui kekurangan, kesalahan, asana langkung sampurna pemilih dikawitan heula tuh sebelum kita muhasabah diri teh. Iba harus kucuceng daripada kayaan ada nyata sebat darurat sih teu masih jadi lamun murid terus beres-beres nama bari kunjung karya putih ningali ka situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi abdi teh enjing pasian keamanan, keselamatan, kesehatan, kegiatan, utamina kegiatan kamu ibadah. Sareng abdi teh tiasa ngalaksanakeun kegiatan keperluan sendiri sehari-hari teh. Kan aya geus mah lamun ngajing-jing teh jadi asa karasa teh bagjana tiasa terjadi nyata sudah teh muhasabah. Jadi lebih baik kita dulukan dulu syukuran dulu. Laras. Ya kata karos pisan. Jadi pasti dipasihan itu biasa sholat. Biasa ibadahnya lira banyak lamun. Dan panah cari paneta merenang. Da budak sami sibuk jadi sakit ya Allah. Mang Haji aya iya. Aya Mang Haji eta. Ya, sok heula wa. Cek mana lah. Entas cekap. Kita tinggal sumpingna pun. Pilih dilengkapan Mang Haji. Ya, betul. Koreksi diri, introspeksi diri, Muhasabah. pembantu nafsu. Hah? Tos ya? Entas. Ada nambihan sakedik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Introspeksi diri ayat di surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat di surat Al-Hasyr mungkin nyambung sareng no tadi didugikan pangunten kita nyambung sambungkan. Al-Quran surat Al-Hasyr merintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Sekedar orang ningali tiap-tiap diri ningali ma qaddamat anu tos kalangkung liwatin kangge kehidupan anjing maksudna teh akhirat gitu teh. Sebentar ngitung-ngitung diri, sebentar di Quran istilahna wal tandur. Istilahna tandur teh
meneliti, jadi ningali kalian teliti. Maka bahasa Arab na teori itu namina nadhari istilahnya. Nadhari. Ini maksudnya sing teliti. Menarik ayatnya di akhir. Santosna orang teliti ka diri di ayat ujung nate. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir ya. Khabir teh oge diartikan di atas tahu gitu. Di tafsir teh disebutkan Allah Maha tahu sampai alit-alitna urusan-urusan orang. Khabir. Dan khabir sareng alim beda. Kami khabir itu sampai no hal-hal alit. Istilahnya di Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala nyebat antawis rahasia sareng nu terang-terangan ku orang dilakukan teh sami monggo Allah. Jadi iya bedan Allah sareng makhluk, terangna Allah sareng makhluk. Pami terangna Allah teh bade nu rahasia bade nu henteu sami bae teh. Terus kurang-kurangnya kan enggak moal gitu. Orang disumputkan enggak. Wa intuqu ma fi anfusikum wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum biillah. Anu paling penting sanes terangna Allah wungkul kanu rahasia sareng anu lahir. Tapi dua nana bakal hisab itu masalahna. Wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum ini masalahna. Jadi amal orang ditembongkan atau disumputkan sanes itu masalahnya, tapi no jadi masalah bakal dihisab mungkin di akhirat bakal dihisab. Terpilih-pilihnya. Terpilih-pilih bakal dihisab. Bakal dihisab maksudnya aya peretangan anak maksudnya diperhitungkan. Makanya di akhirat model no aheng sareng no aneh sareng istimewa itu sanes lahiriah bae anu tembongkan teh. Rahasia engkena ditembongkan. Istilahnya yaumatublas sarair istilahnya. Di surat At-Tariq disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumatublas sarair. Pada hari akhirat nanti semua rahasia-rahasia akan ditampakkan. Sekarang kita bisa menyembunyikan karena mungkin dapat maghfirah Allah. Jadi aib kita ditutup oleh Allah itu karena kita dapat maghfirah Allah. Nanti semuanya akan ditampakkan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah banyak memaafkan amal-amal kita yang selama ini kita sembunyikan. Makanya di awal niat segala macam ikhlas sangat perlu. Sebabnya anu disumputkan ke orang sebetulnya sareng dinilai ku Allah pang-pang urusan keikhlasan. Urusan keikhlasan, kemurnian ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, salamiyah mah urusan kemurnian ibadah mah teh anu terang. Urang ke pengajian kieu teh anu terang ieu teh. Kadar murni enteuna, murni ikhlas bahasa kadar ikhlas teh terang. Kan wawilah-wilah teh pada disortir ya ku Allah wa mutazul yauma ayyuhal mujrimun ya. Ada penyortiran amal gitu. Terus disortir maka ditimbang. Mana nu awon, mana sae maka ke ditimbang. Sang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dina amal kita teh mayunkeun nu sae heula pertimbanganna teh. Upami dina satuan jam aya skon ya. Di jam nepang alina naon tah? Skon ya, mungkin skon. Skon sang detik sang. Sami ya, detik sang skon ya. Upami dina meteran paling alit naon tah? Mili ya. Upami gram timbangan kilo paling alit miligram ya. Upami Allah di Quran berarti amal teh darah silahnya. Darah. Itu tergantung tempatna darah. Upami di dapur namina darah teh tipung hartosna. Tipung. Upami di fisika mungkin atom ya. Ya kumaha itu na tempat nak ngamanaan darah teh upami di tempat keun di dapur ya hartosna ya
tepung ya, sebesar tepung ya. Jadi diukur dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu. Jadi yang paling kecil ya. Makanya untuk Allah Subhanahu wa taala bingah ke orang gaduh kabar bingah ti Allah amal nu alit oge engke aya pelipat gandaan. Lipat gandakeun amal. Itu ngabingahkeun sebetulnya. Ngabingahkeun orang sadaya. Amal-amal sekumaha orang teh ikhlasna mungkin sabaraha, tapi mudah-mudahan dilipat gandakan ku Allah Subhanahu wa taala. Diurutan disebutkan ku Allah amal kita teh khairan ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan ya Rabb. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dan Allah Subhanahu wa taala masihan semangat optimisme ke orang sadaya sebanten khairan halak tayana. Mudah-mudahan khairan, mudah-mudahan syarran, mudah-mudahan kaelehkeun ya, mudah-mudahan. Memang aya oge syarran yarah itu. Tapi mudah-mudahan pamitos dikawitan ku khairan, mudah-mudahan syarran teh mudah-mudahan teu tiat teuing gitu, teu seueur teuing. Terkalahkan. Mudah-mudahan terkalahkan. Itu Allah di Quran teh sok nyebatkeun bukti-bukti kasih sayangna heula, rahmanna heula teh. Maka no positif heula disebutkan ku Allah. Coba misalnya orang sering miring ya ayat teh. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Cak tingali ya isina ayat teh. Ku Allah disebut syukur heula. Lain syakartum la azidannakum. Mun syukur bakal ditambahan ku Allah. Itu nembe Allah nyebat wa lain kafartum. Nyebat negatif nama yunan kenikmatan ku kufur inna adzabi lasyadid. Insyaallah pamitos syukuran, insyaallah mudah-mudahan daya kufurna teh mudah-mudahan teu seueur teuing gitu, mudah-mudahan. Da pasti orang gaduh sifat negatif sadaya oge, tapi pamitos dikawitanku syukur. Mudah-mudahan kufurna teh mudah-mudahan teu nemen teuing seueur teh gitu, mudah-mudahan. Inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan orang introspeksi sadayana Allah Subhanahu wa taala dijantankan ku Allah di ayatna nu diulang paling penting di ayat introspeksi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah ya. Wattaqullah. Ta istilahna pami di ayat Al-Qur'an diulang 2 kali, ayat kata nu sama, berarti kata nu kedua istilahna sanes menafikan, sanes bahasa orang sanes ngeuweuhkeun nu pertama. Maksud nu kedua teh peningkatan istilahna. Jadi bukan melemahkan. Bukan melemahkan pertama, justru yang kedua untuk meningkatkan. Itu sering tuh di Quran tuh. Ya ayyuhalladzina amanu aminu gitu ya. Orang yang berimanlah. Tadi itu sebelum beriman, diajak dia beriman. Jadi berarti iman no pertama ajakan Allah teh. Sanes berarti margi aya ajakan kedua no pertama teu aya, tapi no pertama ditingkatkeun maksudna gitu. Jadi engke pami di ayat Quran ayat kata ajakan saayat 2 kali, berarti nu kadua teh peningkatan eta teh. Seperti dina ayat tadi introspeksi ya ayyuhalladzina amanu taqullah awalna ittaqullah mungkinna ditutup oge wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mudah-mudahan tiasa ningkatkeun amal, mudah-mudahan paling pentingnya ningkatkan ada 2, ningkatkan kuantitas. Tapi seiring umur seperti orang teh seorang teh mungkin ya ningkatkan kuantitas teh, memperbanyak amal seiring dengan keadaan badan lemah. Kemungkinan besarnya tidak, tapi kemungkinan kecil mungkin juga gitu ya. Kemungkinan besarnya meningkatkan kualitas amal. Dua sekedik asal kualitas itu langsung saya tibatan seueur, tapi seueur untuk berkualitasna gitu. Maka hiji-hijina ayat anu bagus kangge introspeksi teh wal asri teh itu peningkatan iman karena illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Peningkatan amal bukti tina peningkatan takwa teh. Hiji peningkatan kualitas iman. Kedua peningkatan amal. Wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Margi orang pasti tambah umur, maka lu tambah umur pasti tambah pengalaman, maka silih wasiatan, alhamdulillah
Cece masih kene jumeneng, masih kene tiasa nganasihatan orang, pasti pangsepuhna teh pasti pangseurna pengalaman gitu ya. Maka diantos-antos ku orang teh pengalamanan saena kangge urang-urangan ieu gitu. Sareng ieu oge abdi teh ngayakeun sistem pengajian model kieu teh sebetulna teh supanten pengajian untuk seukur ti kitab sadaya, tapi mungkin ti pengalaman masing-masing bisa ditandaku ade-adean ti cece-cece ade-ade tiasa iya gitu ya. Itu maksud abdi teh pengajian kedua-dua. Memang upami halangan mun abdi pengajian tetap berjalan itu nomor sabaraha, tapi yang paling penting pengalaman ti kakak-kakaan bisa diambil oleh adik-adik. Jangan nanti baru menyesal. Naudzubillah, kalau sudah ada yang mendahului, aduh menyesal ya, aku naon pengalaman tadi ya, untuk gitu. Atau kayak nanti pengalaman di kakak-kakak kita tadi, iya kan dipirangkan ke orang dengan pengalaman gitu. Itu namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tiasa ningkat sakumaha dina ayatna ningkat ketakwaan. Mudah-mudahan sebab Nabi nyebat pangseurna jalmi an lebat sorga teh sebab dua. Jadi di sorga teh mayoritas itina dua perkara nu paling seueur. Taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah itu orang di sorga mayoritas sebabnya masuk sorga kebanyakan dari apa? Dua kata Nabi. Satu taqwallah, sebab takwa. Kedua husnul khuluq, karena akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan peningkatan takwa seiring dengan penambahan umur. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita banyak diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.